Edisi ngalongok bapana alo juragan jeung mamahna lanceuk juragan. Aktivitas isuk-isuk aya nama kulantaran pagawean di luhur geus beres tah aya nama urang meresan heula dapur anu paburisat tuh kot bararijil besti tina kanang nate hayu we aya nama urang maranian heula mejana urang elapan heula sing kagulawing tuluy komporna urang si beungetan atuh geus ngararumpul mah eta wadah nu rarewokna hayu we besti urang maranian saurang-saurang teu kararuat cenah ieung hayang geranang kering di tempat anu anyar tuh da aya nama geus genah geus merenah tempat senokna aya tempat pesona ge aya tempat keur talenan keur piring gelas baskom aya nama tah geus beres mangamanian atuh tuluy we urang beresihan wastapelna besti geus beres ngaberesihan tuluy we kerana urang tilepan ngarah teu hareureun alhamdulillah proyek wawadahan geus beres lanjut we aya nama urang naher caina geus beres ditagenkeun tah aya nama urang amanian beas besti singkat cerita si beasna geus bersih langsung we urang semplokeun ka dieu yeuh ulah poho dijetrekeun bari nungguan cai jeung sanguna asa hayu we besti urang ngajelegurkeun runtah ranteh bongan atuh da manikot geus ngamul asa cikene ieu wadah sampah teh kosong teuing besti atuh asa kot babari pinuh cenah heueuh dan naon ge segala dipalastikan geuningan aya nama matak pantes we rek teu babari pinuh kumaha atuh singkat cerita sampahna geus musnah ning tuh sangu asak cai ge asak atuh langsung we urang jurulungkeun ka imahna besti tuh si caina geus ampi lanjut we aya nama urang mulasara keur eusi beuteng urang masak nu aya we ning ieu urang masak tahu siksa besti tuluy we sorodotkeun ning tah cabe benot serang kasreng sakedeung cur caian saeutik bisi tutung bumbuan tuluy we goloncorkeun kecapna ngarah amis gurih asak we tuh lanjut deui aya nama urang numis kangkung pokona mah seger we dahar teh aya kangkung mah alhamdulillah konserna geus beres tarapti jol gajleng we waktu teh di jam 2 ieu teh tah waktuna aya nama OTW heula besti nya arek ka mana atuh cenah bunit apan can dahar hayu we tuturkeun besti seperti biasa urang nyimpang heula ka dieu ulah tamakot lengoh teuing we ieu mah singkat cerita balanyana geus beres lanjut we hayu urang ngageuleuyeung besti har itu jol geus nepi deui di Gunung Buligir ieu teh ning tuh teu karasa geus nepi we atuh geuleuyeung deui we ning ieu rombongan teh bade ngalayad anu teu damang ieu teh besti heueuh bapana alo juragan teh alhamdulillah ning ieu mamahna mah sehat heueuh lanceuk ipar bunit ieu teh besti tah ieu nu teu damang mah uana barudak nu pameget mudah-mudahan engal sehat singkat cerita ieu si bunit geus pamit deui kulantaran ieu teh da moal ngenong sieun kapeutingan lanjut we ning ieu urang nepungan mamahna lanceuk juragan heueuh mitohana si bunit ieu teh besti alhamdulillah urang istirahat heula sakedeung mah tuh ari pek teh geus disampakeun sangu sia besti sok cenah geura dalahar heula ngariung abi mah bade salat heula cekeng teh mah ngarah jara rongjon heueuh empek atuh cenah da nyai mah sok lila cenah geuningan dahar teh sok nyalse kot rumah sajeng era we dikitukeun teh sia besti atuh geus beres mah salatna kadeuak we ning ieu kana sangu sok sanajan geus dahar ge tadi ti lemur kot ngadadak lapar deui ieu teh aya sangu akeul mah heg sok pangpaneurina